Naha naon nu jadi ukuran hirup, geuning harta teu ngajamin anjeun bagja. Lain ukur miboga sagala aya, lamun kudu mopohokeun nu kawasa. Pangkat harta lain keur ukuran dunya, mungguh jadi kesombongan jati diri. Biheung robah cicingna hiji martabat, loba harta ulah jadi kufur nikmat. Lamun hirup berbahaya, mopohokeun ka diri jauh tinu kawasa. Mangsa hirup ripuh pula rek ngeluh, mem tatuluh mujas medika nu jauh. Ngimpi numbara tempo kudu balik deui. Hiji raga mangsana teu walakaya, dipenta tanggung jawabna. Harta lain keur ukuran dunya, mungguh jadi kesombongan jati diri. Biheung robah cicingna hiji martabat, loba harta ulah jadi kufur nikmat. Lamun hirup berbahaya, mopohokeun ka diri jauh tinu kawasa. Mangsa hirup ripuh pula rek ngeluh, mem tatulung mujas medika nu jauh. Gelar pangkat ulah sok jati
kagulung angkara murka nafsu anu ngaberung raga jeung nyawa kamilah mardia jeung mutmainah ngahiji raga ngagulung wujud manusia anak Adam di dunia teh moal bila hiji mangsa urang ge baris teu aya dipundut rahayu kunu kawasan daya pamuntangan raga patisah jeung nyawa ku angkusakum wa ahlikum naro ngariksa diri ngajaga raga ku angkusakum wa ahlikum naro dabihkan diri dina neraka Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Gusti Rabbul Ijati anak Adam di dunia teh moal bila hiji mangsa urang ge baris teu aya dipundut rahayu kunu kawasan daya pamuntangan raga patisah jeung nyawa ku angkusakum wa ahlikum naro ngariksa diri ngajaga raga ku angkusakum wa ahlikum naro dabihkan diri dina neraka Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Gusti Rabbul Ijati wa ahlikum naro ngariksa diri ngajaga raga ku angkusakum wa ahlikum naro dabihkan diri dina neraka
nyawa dina dirina. Bepayus lamun nyarita, sombong diriku alatan harta. Mapai-mapai kehidupan di dunia, lepas tinggal gogoda, tong boga rasa diri pang aingna. Mun anjeun apa kadirina, nya anjeun teh saha, pantes puguh makhlukna. Darma hirup nganukur ngumbara, sujud syukur kana sangkala nikmatna. Tepayus anjeun sombong diri, tong kufur kana nikmat Gusti. Ajal nu bakal leuwih nyeri, eling kanan diri. Di mana balik ka mana, wujud manusia dina akhirna. Dewasa lamun nyarita, ciri manusia musa benerna. Nu hirup renghap napasna, sabaro nyawa dina dirina. Tepayus lamun nyarita, sombong diriku alatan harta. Mapai-mapai kehidupan di dunia, lepas tinggal gogoda, tong boga rasa diri pang aingna. Mun anjeun apa kadirina, nya anjeun teh saha, pantes puguh makhlukna. Darma hirup nganukur ngumbara, sujud syukur kana sangkala nikmatna. Tepayus anjeun sombong diri, tong kufur kana nikmat Gusti. Ajal nu bakal leuwih nyeri, eling kanan diri. Di mana balik ka mana, wujud manusia dina akhirna. Dewasa lamun nyarita, ciri manusia musa benerna. Girimis poe kamari, aya beja malatihmu kurang deui. Layu samemeh usumna, murang katigas kumangsa. Kiwari kembangan deui
ulah arek ngahiledan deui malatikeun egar ligat sengit ka angin-angin. Bang barahi bertelur kapahung pusengit kembang melati nyulusup kana jajantung melah rasa dina hati rek nyesep madu kembangna bang bara teu ingkah nadahana malati kembang malati sengit ka angin-angin. Bang bara nyesep madu kembang nu keligar di gunung Tampo Mas bodasnya cas malati keur karembangan sengitna ka angin-angin gumulung dina jantung. Bang bara nyesep madu kembang kembang katresna nu hegar-ligar nu tos lawas nganti bang bara rek datang rek mikeun madu kembangna sagagang kembang melati. Bang barahi bertelur kapahung pusengit kembang melati nyulusup kana jajantung melah rasa dina hati rek nyesep madu kembangna bang bara teu ingkah nadahana malati kembang malati sengit ka angin-angin. Bang bara nyesep madu kembang kembang katresna nu hegar-ligar nu tos lawas nganti bang bara rek datang rek mikeun madu kembangna sagagang kembang melati. Bang bara nyesep madu kembang kembang katresna nu hegar-ligar nu tos lawas nganti bang bara rek datang rek mikeun madu kembangna sagagang kembang melati.